Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Izzatun nafsi ari ieu eta martelakeun mulyana diri. Izzatun nafsi ari mulyana diri hiya ari itu izzatun nafsi sifatun eta hiji sifat biha anu tetep ku itu sifat ya ja'alu eta ngajadikeun saha al insanu manusa nafsahu kana dirina itu insan fi manazilir rifati tetep dina pirang-pirang tempat anu luhur wal ihtirami jeung anu mulya wasababuha jeung ari sababna itu izzatun nafsi ma'rifatul insani eta nganyahokeunana manusa qadra nafsihi kana kamampuan dirina itu insan wasamratuhu jeung ari buahna itu izzatun nafsi at-tajammulu eta gawe alus wasobru jeung sobar ala makarihid dahri kana waktu-waktu anu dipikangewa wa tarkul idhari jeung ninggalkeun kana wa tarkul idharil ihtiyaji jeung ninggalkeun kana ngadohirkeun pangabutuh wa taqdimun nasi jeung ngagungkeunana jalma lahu ka itu insan wa ihsanullahi jeung masihan kasayan Allah ilaihi ka itu insan. Qala parantos ngadawuh saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walillahi jeung eta tetep milik Allah al izzatu ari kamulyaan walirasulihi jeung pikeun rasulna Allah walil mu'minina jeung pikeun pirang-pirang jalma mukmin kabeh. Waqala jeung parantos ngucap saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rahimallahu amron arafa qadra nafsi. Rahima entos ngarahmat saha Allah Gusti Allah imro'an kahiji jalma arafa anu nganyahokeun itu imro'an qadra nafsihi kana kamampuan dirina itu imro'an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikdu ari ieu eta martelakeun dendam. Al-hikdu ari dendam huwa ari itu hikdu idmarusu'i eta nyumputkeun kagorengan wal hirsu jeung kadedemes alal idai kana nganyerikeun atawa kana nganyeri wasababuhu jeung ari sababna itu hikdu al godobu eta teh bendu wayatba'u jeung turut hu kana itu godob naon sama nuhisolin dalapan pirang-pirang tingkah muharramatin anu diharamkeun wahya jeung ari itu sama nuhisolin hasadun eta hasadun eta gawe hasud al mahqudi aleh ka jalma anu dihasudan wasamatatu jeung aral bimusibatihi kana musibahna itu eman wahajruhu jeung ninggalkeunana itu eman wa in tawaddada jeung sanajan mika asih itu mahqud aleh hu ka itu eman wal i'radu jeung ngaleos atau ngalias ngabalieur anhu ti itu mahqud aleh istisgoron kalawan nganggap remeh lahu ka itu mahqud aleh
wattakamulu jeung ngomong fihi ka itu mahkud aleh bil fuhsi ku kagorengan ka bihi saperti ngagibahna ka itu mahkud aleh wa ifsa usirrihi jeung ngabeja-beja kagorenganana itu mahkud aleh wa muhakatuhu jeung nyaritakeunana itu man istihzaan kalawan ngahinakeun bihi ka itu mahkud aleh wa idauhu jeung nganyanyerina man bima kana perkara yulimu anu bisa nyeri itu ma badanahu kana badanna itu mahkud aleh wa man'uhu jeung nyegahna itu man haqqahu kana hakna itu mahkud aleh ka alayak dia saperti yen henteu mayar itu man hu ka mahkud aleh dainahu kana hutangna itu mahkud aleh wa mimma jeung eta tetep tina perkara yadullu anu nuduhkeun itu ma ala dammil hikdi kana celaan jalma anu dendam naon qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al mu'minu laisa bihaqudin al mu'minu ari jalma anu iman laisa eta lain itu mukmin teh bihaqudin eta anu dendam wallahu alam bissawab alhamdulillah.